Rizki nu halal cenah. Nu kadua cenah wayan ju min adamil qabri, nalika manehna geus maot ieu jelema tukang ngaji teh ieu, nalika geus maot wayan ju ieu jelema bakal salamet min adabil qabri tina sakabeh rupa-rupa siksaan kubur. Ngangin we suka jero kubur teh santai. Teu riweuh teh hariwang teh nah kalem we gitu. Kata sieun ieu. Nu katilu naon wayu to kita bahu ieu jelema nalika engke dibagikeun catatan amal bakal naon cenah eta kitabna bakal dicekal biyaminihi guleungeun katuhu nuduhkeun ieu jelema ahli bagja da ahli cilaka mah najan rek nyokot guleungeun kenca moal bisa lamun ahli cilaka hayang nurutan juga katuhu pan ahli cilaka mah kudu kenca nya kala teh gitu hayang nurutan leungeun katuhu moal bisa jiga anu lumpuh we leungeun katuhu teh kenca deui jika ditawarkeun antara mun urang mah dahareun ieu teh mun urang mah aya bakakak ieu nu ieu mah bangke nu ieu mah lain ieu mah geus meunang ngabumbuan geuna hate mah hayang kana ieu tapi leungeun nah nyokot kanu bangke tah ieu tergantung amal-amalan pan moal bisa kitu eta mah wayamurru nu kaopatna cenah wayamurru ala sirat ieu jelema nalika keur ngajembatan dina sirat